jelema teh ari keur di teangan teh sok hese ieu mah. Kang, Akang. Naon atuh neng gogorokanna mah tarik-tarik teuing ngebongkar mantan pasukan Paskibra. Lain ge gogorokan atuh ari lalaunan mah. Bising ku batu neng. Atuh dah mah ari digorong teh sok hararese jadi kesel ka nengna teh. Kan neng tadi mah orang ke sekolah si Ujang mau didaftar ulang. Nya punten atunya ah. Ya neng enak mah angger geuningannya sekolah teh teu bisa tatap muka langsung, tetep kudu daring, kudu online. Tapi keun wae atuh teh sakola oge. Nu penting mah BPKB sakolah. Meh cair. Duit we jeung duit. Naon atuh naon gorokan we. Tuhnya Aang mah sok hilap wae. Paning teh tok tegado acis mana beas kecap, uyah atau sarareep. Komo atuh pan tos dikanengkeun sateana. Iya atuh pancek iklan oge, jati diri seorang lelaki itu adalah bekerja. Kan nembe di PHK tuh neng gara-gara si corona. Tuhnya masuk alasan wae. Iya tuh ya. Ya. Sekala. Neng kedua artos neng. Nya apanan ieu teh ti bansos ari ngan salemar-lemarna ieu teh. Pameserkeun gula, beas, jeung tarasi. Ya tuh galanya antosannya. Bolanya heula. Duh, geus rek lohor can narek penumpang hiji-hiji acan. Kamarana ieu teh jelema teh nya meniti isen kieu. Bawa-bawa ngilu ka Jakarta. Daremo kitu teh. Da si omnibus law tah gara-gara si omnibus law ieu teh jadi sepi di lembur ge. Iya. Tekor ieu mah setor poe ayeuna ieu. Dadahar mah kudu jeung daging wae geuning meh ngeunah meureun cenah. Aduh, ampun. Bocok dicinta teu lampun tiba. Nah, iya mangsa urang teh geuning euy. Mang. Naon ka dieu, Mang, ka dieu. Ayo, ojek moal. Moal. Ojek moal. Ayo, jalan kadinya eta jalan kemana ieu nya? Eta mah ka Jangot kadinya mah. Dari itu Tanjung Kerta. Nyarek ka mana atuh? Hayu kanu ojek capek lelempangan wae mah. kieu kuring teh erek perempuan nu gering ka rumah sakit. Kan ieu aduh. Tadi ku kurilingan teh poho di jalana itu. Gampang atuh hayang ka rumah sakit mah. Tah, ieu teh pan ka ditu teh lurus jalan ka Tanjung Kerta. Oh, lu balik deui. Oh. Tadi ditu teh kan kayak mangi jalan gede. Oh, tadi dinya tinggal ngadapang we di tengah jalan, nepi ke rumah sakit. Nah, kuring kudu ngadapang di tengah jalan. Pan engke teh katabrak ku mobil tah langsung nepi ke rumah sakit. Nih, kobong. Aduh, suga teh penumpang aing mah ikan teh jelema linglung. Hah? Lihat ya. Aduh, benar-benar sial poe ayeuna geus mah teu meunang penumpang, pek teh papanggih jeung jelema nu kitu. Halah. Rasana teh siga odading Mang Oleh. Rasana teh anjing pisan. Nah, ieu mah si Haji pasti ngojek ya. Mampang mah loba duit manehna mah. Ji. Ojek Ji. Moal hoream teuing keur naon numpak ojek ge keur karesal aing mah. Ya karesal kunaon atuh Ji? Bingung aing mah ku warga di dieu ari drama Korea diceungceurikan, ari tatangga gering dihare-harekeun. Tapi dah heueuh Ji euy. Nya heueuh atuh ari drama Korea diceungceurikan wae lieur aing mah. Geus Ji, daripada lieur jeung karesal mikirkeun tatangga mah mending keneh jalan-jalan yuk jeung urang. Ameh kuring boga duit. Nah, ukur maneh hungkul nu boga duitna. Nya heuh apan kieu, amun Pak Haji jalan-jalan jeung urang, otomatis ojek urang teh dibayar ku Pak Haji. Dasar borok kokok. Tuh buru lah, ayo. Nu bener Pak Haji ieu teh. Buru lah. Lila pisan. Oh, siap. Hayu atuh tah. Kela. Hop, yuk. Aduh.
Berangkat. Kemana nih? Iya, duit 100.000 kemana tadi? Pengurang teh mah euy. Puasa urang. Nah, mereka mana? Apa aja, Pak Haji? Enggak, kita beungeut kunaon juga suara di kitu. Bingung, Pak. Bingung kunaon. Ya bete badu acis salambar-lembarna 100.000 jangan meser sembako kalah. Nya leungit di mana tuh, Gak? Enggak, sabar. Pokoknya mah ikhlas. Da rezeki teh kabeh ge ti Allah. Sabar sih sabar Pak Haji, tapi da eta duit salambar lembarna atuh sakeluarga moal dahar meureun Pak Haji. Geus tong cari kitu. Ya, Pak Haji, pan Pak Haji mah loba duit. Cik atuh bere 100.000 si Oga. Bisi karunya bisi teu dahar saminggueun. Nah, jadi duit orang. Mung ah. Pak Haji, duit urang macan cair. Buru karunya. Oh, atuh yo ah. Yo. Nah nih Pak Haji. Heeh. Nuhun. Ya, tuh. Keluarga yang nama bisa dahar Pak Haji. Tah, ieu teh ngaranna saling membantu. Pak Haji, ngapain yo nuhun pisan. Sing kagantosan kuna leuwih ageung nya. Teh heula tong ka diasupkeun ka saku eta. Pan eta sakuna teh bolong, Lin. Henteu, tidak halus baju halus sih mah teu bolong. Enggeus mending tenden we kanu dompet. Ayo, Pak Haji, ini. Gini duit aya. Jadi terleungit gini alhamdulillah duit teh salah neundeun. Tah, berarti duit orang balikeun. Buru ka dieu balikeun. Teu melang kitu, Ji. Pan cep Haji tadi kudu ikhlas. Duit nu geus dibikeun. Ulah dipenta deui. Ya, ngapain yo, Pak Haji? Turun ah. Sareo ka. Bye. Udah, sekarang jadi AA ya. Aku udah akan mak di digorong lah secara berdua. Jadi we nanti kesel. Penting we warang lah. Terakhir kene AA euy. Sen.